Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisitana cek batur jelema edam. Tadi bibi nyarekan budak kunaon di? Rudet ngapalkeun wae di imah. Har, aneh anjir. Budak ngapalkeun dicarekan bi aing mah. Bi lamun budak loba ulin karek dicarekan. Masalahna naon eta? Kamalikan ke sekolah dibagi rapotnya. Heeh. Ngan hae ranking ranking 1, ranking 2, tau ranking 3. Percuma ngapalkeun oge mending tah ulin ku bibi. Anjing, anu salah ieu mah. Ya. Lamun 1 jeung 2 ranking, berarti eta budak berprestasi. Masalahna di mana? Ieu asa bodo-bodona bibinya baheula keur sakola. Heeh. Paling oge punten 4, tara nepikeun ka 3. Dak urang mah dasar bodoh we. Di dieu anjing masalahna ngecek aing oge. Geus serempak deui wae ya bi aing ampun teuing. Please bi. Pan bibi mah eta mah punten beda atuh jeung ranking. Ya lamun ranking mah leuwih leutik, leuwih alus. Bibi eta matematika punten 4. Ruksaknya teh. Ripuh anjing. Bi aing ya ampun teuing. Bisa wae ya anjir ya burayot bantet ya. Lain Brad, akhir-akhir ieu nya asa loba pisan perceraian Brad. Kunaonnya eta masalahna Brad Ya loba faktorna perceraian mah. Ngana dominanna mah perceraian teh kulantaran kurangna ekonomi. Jadi retak tah rumah tangga. Cek mah retakna rumah tangga mah lain ku kurang ekonomi, eta teh kurang semen anjir. Lamun henteu keusikna goreng. Anger anjing geus ngacaprak ampun teuing si Kosim. Please kos. Ya rumah tangga sia teh maksudna retak hubungan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri. Paham teu? Kurang harmonis. Nyaho teu harmonis maneh. Naho atuh Kosim ge. Kosim gitu loh mah ayeuna mah cerdas anjir. Atuh. Tapi nya teu malikir mun urang mah. Ayeuna kan keur musim ningan Brad, coba murah ningan buah harmonis teh. Kari meuli mun urang mah di pasar sing lobanya ulang teu kalah cerai. Menang tuh lamun dibelah ku aing ieu sirahna anjing di butik gini ya kalapa ieu. Kos. Lain harmonis eta mah mangga aromanis teh. Aromanis beda jeung harmonis. Jer harmonisnya teh serasi kecocokan dalam rumah tangga. Salah paham Kosim geus ganti arana. Anjing ganti cenah tiba heula kos. Parahannya si Kosim ieu ampun teuing. Bisa wae ieu anjir cehil buta ieu. Brad, aing mitoha di dinya masih kena gering. Masih puguhanmu malah tambah parna ayeuna mah euy. Dahar ge geus teu asup sia mo ayeuna mah. Nginum we. Betah deui tah. Tapi hitut mah bisa. Nya bisa atuh mo. Najan teu dahar ge teh hitut mah bisa atuh. Imane Tenang atuh Brad, aing masih kena bisa hitut mah. tenang kumaha teh. Yah teu bisa dahar teu asup cai leuleus awak teh watir anjir. Imane Nah, aing bisa kena hitut mah. Sina ngadahar hitut atuh Brad. anjing. Sia tahakan bekok anjir. Parah ae saremo ieu. Ampun teuing. Lain Brad, Naon? itu saha? Mana? Itu nempokeun wae tuh. Oh eta? Heeh. Imane anjir. Cita apa? Eta teh nu ti kamari ieu nanyakeun kaos kamonesan geus bijil acan. Geus aya karanyang konengan acan. Eta si eta. Nah, itu ngahulang wae. Pancan aya duitna anjir. Oh, Paling aya rek tahun baru. karunya nya. Karunya. Emang geus aya kitu na karanjang koneng ge Brad? Geus aya saremo. Lain eta.
Aya komo rempang pipal mah aya pisan. Boa ebah. Pokoknya mah opat artikelnya. Baju kamonesan. Keluar bareng tahun baru ayeuna pokoknya baru kamonesan. Ya, termasuk si eta tah. Nah, tanya. Kudu make baju anyar. Tongerakeun atuh tahun baru anyar. Bener tuh. Oh tuh ngali gogoh kieu. Ini ali tukang nanu ye. Tukang. Weh, harudang yo. Salah cekat karena yang koneng. Kenapa? Hah, bisa wae ya anyar ya. Buntut kasir. Lah, kabeneran tah geuning datang dadaku ku bibi. Aya naon di? Yang penting mau kemana-mana lin. Mau apa itu? Tungguan imah bibinya ngamuk nih tong aku gering ngendong nih. Oh. Atau biasa oge kumangsain atau nungguan imah mah. Hah, teu warasain mah nungguan imahna harta oge ti bibi leungit geuning. Nu badag. Anu 32 in teh. Taheun eta. Eta keur ditungguan kumangsain nya. Heeh. Kasarean kumaha ngan bisa kalengitan gitu ditungguan imah. Teuing atuh. Terus bibi di imah ayeuna nonton naon atuh? Ya nonton TV atuh, Pan di paling. Pan aya 3 in deui, paling mah da 30. Dicicil, maksudnya dicicil eta maling. Malingna ngan 30 in. Heeh. Bisa kieu nya. Aing bibi aing. Dipaling 30 in. Ayeuna nu nyesa 3 in di imah. Heeh. Ya. Pan TV teh 32 in di. Lamun dipaling 30 in, arek oge nu nyesa di imah 2 in. Ih, kapan sain eta ngarengkol hareupeun TV jadi we 3. Tapi heuh euy. Aya wae bi aing ya. Aya wae ya ya. Radio butut ya. Lain berat kosim mah lamun keur di imah euy pusing pisan eta kucing anu kosim eueuh jeung nu tatangga hayo we parasea karalungan anjir ting masalah naeun eta ampun Diambil pusing atuh teh ucing kadar si kosim ampun teh. Tinggal pisahkeun kos. Pisahkeun banjur ku cai lamun teh cepret ku nyere sing sieunan teh. Yeuh lain naon? Pamali cenah lamun aya ucing di hareupeun imah. Parasea kurang teu dipisahkeun. Ke bisi deukeut kana pica capekeun. Di imah urang. Bisi di dinya pasti ajeng pamajikan jadi nanti. lain naon berat masalahna kan kosim teu apa masalahna nya tuluy deui bisi pajarkeun ikut campur karena masalah ucing euy Ning. Ya lain urusan rumah tangga batur teh lain urusan rumah tangga tatangga maneh lain. Pan nguruskeun ucing ya mah. Kos teu kudu nyaho permasalahan naon eta ucing. Teu kudu nyaho. Teu kudu jeung moal disebutkeun ikut campur maneh. Moal teh. Ieu paling oge eta permasalahanna ucing lamun teu parebut asin parebut beurit paling oge. nah kan kapanggih ayeuna mah kosim apa masalahna terus satu isu mah ku kosim ek dibere hiji sewang beuritna nya aman dijamin Ning. Serempak deui wae si kosim ampun teuing. Ha bisa wae ye ucing gering ye. Brad. Naon? Brad we hayo aing please atuh ceng ye. Tiap konten anjir ditinggali di scroll konten maneh hayo we Brad. Brad mimitina teh kali-kali nu lain atuh teh. Serius ya mah Brad. Ya, ceng. Ya, lamun misalkan aing jauh di ditu Brad. Ieu mah deukeut anjing nepieun katorekan ceuligi teh. Ganti kudu sajen atuh. Ganti kudu sajen engke mah entong Brad, engke mah brew. Gitu. Ya guys. Cenah eta Brad, Naon? kamonesan arek min kape Brad nya di Brad. Nyawa di mana maneh? Ngadenge we Brad. Di patukangan Brad. Informasi geus sliweran. Di mana dia tanya Brad?
Tadi Cigayam aing tadi marek rahasia surprise anjir. Di Cigayam Intansel apa tuh? Ntar sel mah jualan HP, Brad. Gigireuna. Kan ieu teh Intansel ya. Cigayam teh aya HP toko HP Intansel. Tah gigireuna pisan ngahiji eta teh bangunanna teh ngahiji jeung Intansel. Eta mah Daniel Elektronik bedinya mah, Brad. Ngahiji rempet pisan Daniel Elektronik mah rada kahalangan ku sababaraha toko. Henteu ieu mah ngahiji ngadempet jeung toko HP Intansel ngadempet di dinya. Tah teh di dinya. HP kamonesannya. Nyo atuh anjir. Areudang yo. Eta, Brad. Ku atum, Brad, tah ku kaleng HP na, Brad. Naon sih teh saroceng? Kape aja ngopi. Kape aja ngopi. Lain kape aja ngadempul banget si laing saroceng. Anjing. Juga teh nyambung we kape teh. Bing teh nyahueun kape teh paragi ngopi. Mun jelema hayang ngopi panggih jeung batur. Nya. Ngopi di kape Kamonesa. Lain pake, lain kape. Lain. Cilepeung ieu saroceng anjing. Hah bisa wae ieu ya anjir. Jas hujan Cimeutingan ya. Bos, cek orang mah di dinya mah euy. Geus waktuna muka toko cabang euy. Kira-kira nu cocok naon? Nah, paling ge meureunna di Cigayam mah nu can loba mah toko baju paling. Lah embung Brad itu mah. Nah, Anu geus ge digarantung. maksudna kumaha ieu teh? Hah? Anu muka toko baju digarantung? Heeh. Manya urang kudu kieu kudu tungkek. Kieu. Tah kieu anjing. Ieu teh anu disebut bos cuplahem teh nu kieu tah. Bos maksudna baju mah digantung, bos lain nu boga toko bajuna anjir digantung. Heeh, baju mah digantung. Cilepeung anjir. Ieu tah. Hah bisa wae ieu anjir. Gang hejo ya. Bibi mah tuh bener mere tutor ngaliwet teh ah. Bener kumaha di mah? Kapan cenah cek bibi teh. Biasa gelas, terus caina 3 gelas. Nah kalau pupus bi gelasna eta dina jero kastrol. Itu udah mana masalah, pan cek bibi oge asupkeun 3 sendok uyah. Oh. Terus mun disendokan moal Bi. Nya moal peupeus sendok nama.